sebutanana Maruta jeung Maruti. Maruta jeung Maruti. Saya mangata wayana da urang teh perlu batur lin larasi ka dieu ti ka tukang. Ka dieu utina ka tukang. Oh nya mangga uta. Sok ka dieu. Setan Sumarama kelong anu newo-newo barakasakan menta kumpul kade kumpul ngadak-ngadak singkar runyung barakasakan sedanten ulah dia balatam tama hangkut buta hey cinta dari mata ke hati aya dunungkeun dunungkeun Mohon Gusti nyangakan simah pangabatos kanu panjenengan Gusti mugia katampi kalayan kabingahan Gusti diterima mun nyisiran goblok teh acak-acakan gitu eta nepi ka acak-acakan gitu kaanginan kana ojek mari ka tukang ngebul Gusti nya nanti mana maneh aya di Cikawung nyari ka keum bina ka dieu Kawung Leuweuk oh dinya heeh ai kawit mah di Sukarapi sumuhun ngalih ka Sumur Wiru di Sumur Wiru teh betah pindah kepada Suka di Suka sumuhun ari gawe mah di Sukamulya sareng Bapak Dedi Setiawan baheula hajat di nyata Buwi nya di Sukamulya dah tuh tuluy pindah ka Awi luar heeh bermasalah di Awi luar ge anu singa bangsat pindah ka Purwasari ari betah-betah ari kolot nya jadi pagawe puyeuh syukur lain mah apa daerah dieu nya apa nah apa aya tuh tulisanna di handap beja-beja atuh dicekek goblok cek aing ngade heuh we teh geuning aing Gusti 2 nya jalukan gaduh batur-batur oke bos weh dulur batur salemur baraya batur jadeja pamili batur Jakobe come here ada naon come here teh let's go tengah arti kemun ada kamu eta kemari ke sindang ieu ka dieu ada ka dieu di naonan ya
lalabayan Gusti mohon. Aduh, ya Allah ya Robi. Halah. Loba teh ngadahar daging kurban jadi jembet Bu. Darah tinggi naik nyumputkeun ongkos lain aya jelema anu kitu nya aya wae hararane lain ngilu berkorban mah ieu mangado nyumputkeun daging teh gini dedeh teuing kasempetan ibut-bet jalukan batur-batur mangga guai diau gebog bari teu asa duh ampun gebogna buatan Cina deh wah mau balik sugan teh moal ka dieu kumaha sugan teh moal datang di Belegu apa we kemana teh datang lain mau balik kumaha aya teh nyaho budeg buating nyaho itu cager-cager ka kiamat ge mah cager-cager nyaho teh budeg permanen budeg teh Belenggu budeg aya nyaho api-api ngalamun padahal mah ceulina teh guru bawa lagi dipanco budeg anjing budeg demi kayana ge jauh budeg kene ge jauh dipanco budeg teh baheula di Pak mana di Setiawan budeg aya teh cager-cager budeg aduh majarkeun pohong tembok Gusti sigan yang nyaho nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima ulan tuh cek aing oge tong dijawab Gusti percuma capek-capek mending meser obeng we naon obeng keur naon obeng rajog ceulina tuman nyangakeun semua Gusti ai diterima naonana iya aduh beuki kusut buk aing anjing aduh kemerong nya merong ka aing ge merong geranya merong minta tulung ka aing geranya poe teu geranya sing deui geranya iya merong geranya iya merong iya geranya teu po ya we merong cek aing merong nya aja nyahoan sok laju na YouTube aja nya aduh sungut bu bangke geus teh geus ngahakan bangke insyaallah iya rame euy aduh bangke insyaallah wajiban eta mah urang salaku umat Islam anu geus ngabogaan kamampuan nyaeta pikeun kurban hampir deket-deket karena wajib disebut sebagai sunat muakkad eta teh kurban teh ya Gusti tuh cek Gusti ge nya ya teu ngomong teh Gusti mah teu ngomong dua abdi mah kurban deh paling rek dua rek tilu urusan sia nya doma atuh doma nya nyaho aing ge doma sanes kututut doma haji kututut aya kene mah jadi tutut dikurbankeun haji aduh nya kurban eta teh urang teh ngorbankeun hakikatna ngorbankeun sifat-sifat kahewanan anu aya dina diri urang sifat-sifat sato anu aya dina diri urang amun sifat-sifat sato teh geureun sirikan pidik jai kaniaya iren panas teh nupak rumpak kupat cinwat ujug ria takabur teh kaupan teu payaan mendicap jage merenge hese buntut kasiran kasub sarakah
eta teh sifat kesatuan teh dikurbankeun ku urang. Allahu Akbar. Takbir. Again. Naik teh jadi. Bida-bida teuing teu meunang ngaheurikeun agama. Nu dikurbankeun teh dengekeun ku sia. Nu aing urusan agama keras deh. Da Gusti. Tuh cek Gusti ge nya. Agama teu meunang diheureukeun, kurban geus aya ti dituna, ge dengekeun baheula nyaeta Kangjeng Nabi Ismail digentosna teh ku domba. Ye dengekeun. Bisa oge ku onta. Bisa oge ku eme, bisa oge ku sapi, bisa oge ku kebo. Aisyah mah kurban ku marmot goblok. Saha ngomong marmot? Ceuy sia omean. Insyaallah jatuh. Lamun urang geus miga kurban berarti urang teh geus asup kana sunah Nabi. Mau balik anjing dia anjing mau balik dia mah. Ulang teu ngomong. Tah aku kudu ngomong mereka geus eta. Hakan. Alhamdulillah ya Allah. Geus lohor deui. Si Juring aing mah susah ngabedug. Geus teu lobati ngomong. Aduh, aing nu diangkir teh barelegung dia pun. Nah, Gusti tentara teh aing nu budeg. Keun bae nu penting masyarakat we. Pada ka mana ieu teh Gusti? Wayahna urang sadayana nyaeta rek init ka Nagara Amarta. Weh, di mana wae sia? Ari maneh kumaha? Geyan. Ongkosnya teh jeung aing teh sakontrakan. Ongkosnya jeung aing teh sakosan, tapi init-initan sosoranganan goblok sia teh. Teu ngajak ka aing jeung dikunci di kamar teh ku sia. Ya kemana karep sih aing dikunci di jero goblok sih kumaha? Aya SMS minta ka aing, ai HP hotspot wae ka aing. Ari ayeuna ini teh soranganan make goblok na aing hayang ilu. Bila-bila teh gabung kami jeung nunungan sia mah kitu ka aing teh. Naon hayang ka alam sia teh naon? Geus. Moal sih tau ge. Ngan sia ulah sakali-kali deh kitu, mana teh yang soranganan hirup teh. Sia mah teh gabrak busa minta ka aing. Ari ayeuna kapangi jeung nungan sia soranganan goblok sia teh. Bila-bila teh. Geus. Moal sih tau ge. Ngan sia ulah sakali-kali deui kitu patut. Datang nona sia teh dimilah-milah babaturan ku sia teh kudu adil sia teh babaturan teh lamun babaturan kitu-kitu lamun babaturan kieu. Sawiyunan ngaranna sabilulungan sia teh ulah kitu. Geus. Geus sia teh oge. Sia mah ari si budak digogobog ku si ai nu normal digogobog. Naon sia teh apa jadi sia teh naon? Geus. Geus sia teh oge. Namina teh. Geus. Ngai itu ilungan. Ini Gusti. Sudah teh tanya Gusti dah Mang Gus. Si anjing. Kadunungan Gus. Gusti nu datang teh nu kararieu ampun. Bari naon teh Gus? Ya dengekeun kumaha ya. Kumaha Gus? Sia teh Gus goblok teh. Ai sia naon? Ari nunungan teh ngamak ai sia ngamak. Ayo tututukan agama ka aing naon? Hayang ka alam ku nunungan. Gus. Aya naon? Urang init ka Nagara Amarta. Bari naon, Gus? Dicekek sakuaing. Gus ka ini sia. Nya. Gusti gitu. Oh nya tati, naon ti? Urang init ka Nagara Amarta, urang nyokot jelema ngaranna Astajingga. Oh saya mangga siap. Ganeng. Aisyah sareng. Bener-bener teuing ka aing teh beletuk geus sirah aing di pajak. Ayo ulah ini tah. Angga, ulah ditieut ka. Ngadenge gaya tentara kararieu ampun ini.
ini tutur ke naik